spotted colleagues. Take one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring sapara kanca Ailman Nur Farid, Felira Al-Syifa, jeung Siti Ainun Mahpulah di jurusan Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa jeung Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, dina danget ayeuna baris midangkeun kumaha nyeun media pangajaran Bahasa Sunda, materi mandu acara kelas 8 dina aplikasi teleprompter. Kegiatan pengajaran jarak jauh teh mulai efektif, lantaran geus loba inovasi-inovasi pikeun ngarojong kegiatan pembelajaran daring. Contohna wae, ku ayana sababaraha aplikasi, misalna WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Classroom, jeung rea deui. Dina ngarojong proses pembelajaran daring oge, tangtuna dikabutuh media pangajaran. Pikeun ngokolakeun media pangajaran anu hade, tangtuna nuntut kana kakreatifan guru dina nyeun oge ngolah rupa-rupa aplikasi. Salah sahiji aplikasi nu bisa digunakeun pikeun nyeun media pangajaran mandu acara nyaeta aplikasi teleprompter. Teleprompter mangrupa salah sahiji aplikasi atawa alat pikeun bantuan panyatur atawa pawicara nyarita di hareupeun kamera. Aplikasi teleprompter tangtuna bisa dimanfaatkeun pikeun bantuan guru dina kagiatan pangajaran. Upamana, guru midangkeun videona sorangan anu keur mandu acara salaku conto, anu hasilna bakal dipintenkeun ka siswa. Ieu hal teh saluyu kana kompetensi dasar 3.6, memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan aspek kebahasaan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal. Ayeuna aya sawatara lengkah-lengkah dina nyieun media pangajaran ngagunakeun aplikasi teleprompter. Anu kahiji, guru ngainstal aplikasi teleprompter anu aya dina Google Play Store. Anu kadua, salajengna buka aplikasi teleprompter anu geus beres diinstal. Dina halaman utama atawa My Scripts, pilih fitur Create or Import. Pikeun nambahan teks anu bakal dibacakeun atawa jadi catatan urang dina nalika presentasi. Anu katilu, tuluy simpen atawa save scriptna. Script dibere judul sangkan ngagampangkeun urang nalika rek record video. Pilih script anu geus dijieun, laju klik tombol beureum tulisan video. Anu salajengna, atur durasi script sangkan pas jeung video presentasi ku cara ngatur ikon tambah jeung kurang. Anu salajengna, klik tombol beureum nalika urang rek mulai presentasi. Teras anu salajengna, klik ikon play warna hejo sangkan skrip bisa maju saluyu jeung video. Anu salajengna nu kadalapan, sabada video presentasi beres, klik deui tombol beureum. Anu salajengna, lamun video karasa geus cukup, klik tombol save. Secara otomatis video bakal disimpen dina galeri HP. Tah anu pamungkas, tinggali video bisa disampurnakeun ku cara diedit make aplikasi sejen. Umpamana geus cocok bisa di-share ka murid-murid minangka media pangajaran atawa contoh praktek materi pangajaran. Prak-prakan dina ngagunakeun aplikasi tangtu wae aya kaonjoyan jeung kahencerana. Dipiharep guru bisa langkung kreatif jeung ngaeksplor ngeunaan kumaha ngamanfaatkeun fitur-fitur dina aplikasi nu geus diwanuhkeunna. Sakitu video tutorial anu tiasa dipedar, mugia ieu pedaran tiasa janten motivasi kanggo diajar ka payuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.